tah ari kelas tinggi mah naik pangkat lancar usaha geus ditentukeun ku Gusti Allah berarti sebelum dijieun ge payu jeung teu payu teh geus aya tulisanana Perbo menang duitna teh 100 juta moal jinamahan 110 juta mah waduh da ge poe Kemis turun jadi menang 10 juta moal namahan mah ngurangan kumaha penentuan ti Gusti itu we da geus ditentu hese-hese teh itu mah shalawat teh murni we ngagungkeun ka Gusti tuh ngadoa ge tujuan ibadah pedah ku Allah dititah dinyakeun ngadoa mah yakin dijabah cing optimis urang ngadoa teh duh Gusti mudah alhamdulillah kuring dibisakeun ngadoa dina wengi ieu ku Gusti mudah-mudahan ciri disekrupkeun Gusti jeung pisukseseunana gitu cara optimisna lantaran lamun jalma pisukseseun payu dagang lancar usahana disekrupkeun jeung daek ngadoana mata sing optimis setelah ngadoa muhun Gusti abdi dibicakeun masa shalawat kamilah 1000 mudah-mudahan ciri wanci diajari teh ditentukeun pisuk tah bila mana urang geus bered kaluar tina naon tina basariah nu tadi teh ujub iri dengki dendam kapan urang mah sakalian tolab oge ujubnya benci ka jelema nu maksiat teh ini si eta mah amit-amit sia tolak gitu lin nek irha insaf lah si eta nya bener teh ujub eta teh kadang gengsi berteman oge jeung eta teh kadang gengsi berarti urang canawan can kaluar tina arod basariyah tah lamun urang ibadah geus getol tah bener teh qobliyah badiah dilaksanakeun dikir diedankeun shalawat dinyakeun bari arod basariyah nu tadi tah teu geus eueuh maka timbullah sorot basiroh di dinya maka timbullah sorot basiroh cahaya basiroh nyorot ka urang si'aul basiroti yashaduka qurbahu minka nek kadinya itu judulna teh si'aul basiroti ari sorotna mata hate di mana bisa urang boga sinar mata hate ku ayana geus ibadahna kawas tadi ku ayana ibadahna geus aya tadi pancan deui kadinya teh masih ego keneh rasa aing bener batur salah bener teh mun asa pang alusna hirup teh ningali batur teh benci ku pedah tara ibadah tuh ujub eta teh ngaranna qorbullahi minka ku ayana aya sorot sinar mata hati nu tadi cara meraih sinar tersebut maka terbukalah deket na Gusti Allah ti anjeun dek waktu deketna da ibadah ge murni ngagungkeun Gusti Allah teu hayang kaeuleuf ku jelema aya buahna tah wasamrotu dalika jeung ari buahna ku cahaya nu kahiji wa natijatuhu jeung natijahna ku cahaya nu kahiji ku syaul basiro
muraqabatuhu ta'ala ngintip ka Allah muraqabah wal istihya minhu ngarasa era ku Gusti Allah ngarasa takut ku Gusti Allah hatta layaroka haesun haka sehingga sieun Allah teu ningali ka anjeun dikala Allah larang ka anjeun. Jadi lamun ngalaksanakeun paraman teh sieun teu ditingali ku Gusti Allah. Urang kitu teh kira-kira. Kitu rek ngalaksanakeun paraman teh sieun teu ditingali ku Gusti Allah. Urang mah api-api teu ningali Gusti Allah teh dinyakeun. Naon sababna? Sabab lamun jalma ketika rek ngalaksanakeun paharaman aya rasa Allah ningali ka eta jalma ka anjeun, maka moal terjadi paraman teh. Moal Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wal ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumal laduni wa tukrimuna biha bis-sa'adati wal karamati maduriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atbana wa tajukna Allahumma tamama ni'matik wa tamama rahmatik wa tamama ridwani wa sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa rojakta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsyaru fihil khalaiqu ajmain. Allahumma la tada' lana danban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala jahlan illa alamtah wala dainan illa qadaitah wala maridon illa syafaitah wala hajatan hiyala karido illa qadiyataha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a min ghairi ta'abin wala masyaqqatin
wala doirin innaka ala kulli syai'in qadir. Qolal muallifu rahimahullah wan nafa'ana wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Logatna teh naoneun nya kamari itu kan naon tilu-tilu naoneun hah hah wa adamuhu jajaran sabaraha jajaran anak 10 luhur wa adamahu Kana ihi wa anda mahu. 1 2 3 4 5 6 10 salapan luhur payapna eta payapna maka ruksak maka pana si salik an panaihi saking pane salik wa adamihi lan ono pana salik istihlakan kalawan ruksak piwujudi sayyidihi dina aya dunungan salik wanahika jeung ari perkara nu ngabangkitkeun kanjeun mima tina perkara yahsulu anu berhasil non emma lahu kasalik hinaidin dan nalikana pana minal mawahibi nyatana tina pirang-pirang paparin wal asroril ilahiyati jeung pirang-pirang rahasia bangsa kapangeranan. Faida taroki maka bila mana munggah salik andalika tina pana hasola maka berhasil salik pima komil bakoi nama kombako wakola jeung ngadawusa sohibul awaripi jalmi anu ngagaduhan pirang-pirang kamaripatan wal baki ngari baki pimakomin dina makom eta layah jubuhu teu ngahalangan kabaki naon alhaqu haq anil khalqi teu kahalangan tina makhluk wal khalqu jeung teu kahalangan kabaki naon al khalqu makhluk al haqqi tina hak janeti Allah sementara wal pani jeung ari jalma anu ruksak mahjubun eta dihalangan bil haqqi kalawan Allah anil khalqi ti makhluk intaha parantose pangandika sohibul awarib kana bukti saha Allahu Allah wala syai'a jeung teu aya hiji perkara eta tetep ma'ahu sarta Allah yakni negasiki musonib anna hada sanya-nyana kana Allahu wala syai'a ma'ahu ayan wala syai'un ma'ahu keun mae puguh tarkibanana anna hada sanyanyana kana Allahu wala syai'a ma'ahu wala syai'un ma'ahu haluman eta tingkahna jalma wali jalma eta mutahakkikun anu geus nganyatakeun bima komil panai kalawan makom pana wa huwa ari mutahakkikun bima komil pana eta damur iyatihi henteu ningali ieu si jalmi guero mawalahu kana salian dunungan ieu jalmi wa huwa jeung ari Allah al ana dina zaman ayeuna eta alama
netepi kana perkara alaihi netepan kana ieu perkara kana bukti saha Allah. Badieu mah ayeuna rada rumit gitu. Keun mae teu ngarti ge. Komo lamun ngarti. Yang penting urang dikumpulkeun ke sareng mualif mudah-mudahan. Dahayang kaasupnya. Ibadah anu alus. Ibadah heg wae ibadah teh sakumaha aturan fikih. Salat asal kumpul persyaratan we beres. Syarat jeung rukuna kumpul. Syarat sabaraha cenah? Aya 10 rukun salat 7 beres. Ngan meureunan eta teh tingkatanana tingkatan TK. Teu naek kelas eta teh. Teu naek ke ku sakitu mah teu naek kelas. Cek orang luhur mah mardud bahasana teh. Ditolak mentah-mentah. Aduh. Dah mardud di dieu lain ditolak sebetulna mah direndahkan. Kelas TK can SD acan. PAUD ge eta mah. Ngaco urang nek cicing di dinya wae geus kumisan. Geus janggotan cicing di kelas TK wae kira-kira tahun Pak Agus taja kaumi ke daftar kelas TK disengserikeun wah. Hah? Mau ditampi nya. Leuh ngelamun disengserikeun ieu teu ditampi. Geus kumisan soalna kieu keneh wae. Heuh. Heeh. Geus wisan kieu keneh wae. Tah lamun orang ibadah teu ningkat teh kelas TK wae. Urang babacaan hayang duit we. Hayang hayang lancar usaha. Eta we unggal poe ge. Jelema supaya nyelampeukeun dagang jajan ka warung eta jeung eta we urang mah. Alus eta oge. Alus teu naon. Alus eta oge ibadah ka Allah Subhanahu asalkan ulah ngarasula. Engko ngadoa dinyakeun tapi teu cair ulah gagal eta mah. Moal aya saeutik-eutik acan. Hanas maca sholawat penting kamilah dinyakeun. Gusti kunaon ieu teh urang teh. Kode edankeun maca kamilah teh 10.000 sapenting. Tapi keukeuh we rarasaan mah kurang kumaha urang teh. Menta ka Gusti teh. Tapi teu laku wae. Kunaon sih teh Gusti? Tah nu kitu nu teu meunang. Eta cek Gusti Allah teh kieu ka urang teh. Nah itu jelema teh gelo gitu. Bener teh. Dibisakeun maca shalawat ku saha? Digerakkeun ku saha? Sia teu perlu dagang mah kaing cek Allah. Asa ulah kitu we. Eta. Tah urang lamun ibadah maca shalawat kawas kitu teh eta teh murid kelas TK gitu. Mardud direndah. Aduh euy. Nah kitu wae hirup teh. Kenal eta ge tadi ge alus eta ge daripada bongkor teh. Daripada henteu acan. Dan kitu ulah ngarasula dikalah henteu naon teu cair. Mengarasula rugi dunia dagang teu laku di akhirat moal ganjaran ku Allah disebut jelema tolol. Bener teh. Jelema teh tolol sugan. Engko ku aing dibacakeun maca shalawatna oge. Dibisakeun ku aing. Kudu we komplain ka urang teu dagangnya. Henteu tah salah kitu. Tah ari kelas tinggi mah naik pangkat. Lancar usaha geus ditentukeun ku Gusti Allah bener teh.
sebelum dijieun ge payu jeung teu payu teh geus aya tulisanana. Poe Rebo menang duitna teh 100 juta moal jinamahan. 110 juta mah wacoh ge. Poe Kemis turun jadi menang 10 juta. Moal namahan mah ngurangan. Kumaha penentuan ti Gusti itu we geus. Heuh. Da geus ditentu. Hese-hese teh itu mah sholawat teh murni we ngagungkeun ka Gusti. Tuh, ngadoa ge tujuan ibadah pedah ku Allah dititah. Dinyakeun ngadoa mah. Yakin dijabah. Cing optimis urang ngadoa teh. Duh Gusti mudah alhamdulillah kuring dibisakeun ngadoa dina wengi ieu ku Gusti. Mudah-mudahan ciri disekrupkeun Gusti jeung pisukseseunana gitu. Kitu cara optimisna. Lantaran lamun jalma pisukseseun payu dagang lancar usahana disekrupkeun jeung daek ngadoana. Mata sing optimis setelah ngadoa muhun Gusti abdi dibicakeun maca shalawat kamilah 1000 mudah-mudahan ciri wanci diajari teh ditentukeun pisuk efek teh isu teh kalau wih ti iseun dah teh. Aduh, aya kumaha ieu teh. Kalau wih ti iseun eueuh nu balanya hiji-hiji. Aduh kumaha ieu. Ieu kumaha ieu teh. Tuh. Nuhun kudu eta sami kudu husnudon ka Gusti. Nuhun Gusti pe ayeuna teu laku hiji-hiji. Da mun laku mah urang teh buah-buah teh bisa syukuran. Buah teh bisa lamun teh bisa syukuran ke ditindak ku Gusti. La in syakartum la ajidan wala in kafartum in adabi. Kitu jurusna eta teh. Heuh. Dadahar mah bakal wae. Sugan teu laku ayeuna mah sapotong nepi ka dahar dahar we. Ki ihlang sarwae. Nah, jadi husnudon didinya kalau subhanahu teu aya ngarasu, teu aya ngarasula. Dina bab ibadah ikhlas ngaranna nu kitu teh. Ikhlas nomor wahid. Murni ibadah menuju ka Gusti Allah. Kaluar tina sifat naon basariah dia ujub takabur nya geus eueuh beres eta teh. Ibadah dinya murni ngagungkeun ka Gusti Allah. Tah. Itu kuduna teh. Aya kitu moal. Maca sholawat siji lamun ayat maca sholawat 1000 ya aya tujuan hayang payu dagang. Hiji murni ngagungkeun ka Gusti Allah bandinganna kitu rek milih mana 1000 hayang payu dah nu hiji mah murni ngagungkeun ka Gusti sarua imbanganan komo 1000 bari mur da can kuat urangnya aya kahayang we teu naon teu naon sabab urang can keyakinan ka Gusti dan kitu we lah yang penting mah urang ulah naon cenah ulah ngarasula. Tah bila mana urang geus bered kaluar tina naon? Tina basariah nu tadi teh. Ujub, iri, dengki, dendam. Kapan urang mah sakalian tolab oge ujubnya. Benci ka jelema nu maksiat teh. Hah? Si eta mah amit-amit sia. Tara tolab. Kitu lin. Nek irha insaf na setannya. Bener teh. Silbahnya. Ujub eta teh. Kadang gengsi berteman oge jeung eta teh. Kadang gengsi. Berarti urang canawan can kaluar tina arod basariyah. Tah lamun urang ibadah na geus getol tah bener teh.
qobliyah badiah dilaksanakeun dikir diedankeun sholawat dinyakeun bari arod basariah nu tadi tah henteu geus eueuh maka timbullah sorot basiroh dirinya henteu maka timbullah sorot basiroh cahaya basiroh nyorot ka urang si'aul basiroti yashaduka qurbahu minka kadinya itu judulna teh si'aul basiroti ari sorotna mata hate di mana bisa urang boga sinar mata hate ku ayana geus ibadahna kawas tadi ku ayana ibadahna geus aya tadi pancan lieur kadinya teh masih ego keneh rasa aing bener batur salah bener teh mun asa pang alusna hirup teh ningali batur teh benci ku pedah tara ibadah tuh ujub eta teh ngaranna atanapi pahaji deden Maria eta mah eueuh mending nya ujub henteu naon ujubkeun ada eueuh henteu eta sakalian salat yang keuleuh ku batur aduh eueuh naonan eta teh moal aya syi'aul basirah sorot mata hati yashaduka qurbahu nyaksikeun Allah ka anjeun ku ayana ieu sorot basirah qurbahu ka deketna Allah mingka ti anjeun tah jadi bisa deket jeung Allah teh karek bisa deket ku ayana sinar basirah kumacana untuk meraih sinar tersebut cara tadi hete ibadah di hayang tujuan deket ka Gusti eueuh anu tujuan se kaluar tina arod basar tina sifat basariyah kaluar dirinya nu kamari geus terangkeun teh nya heuh bin nafsi baru deket jeung Gusti Allah. Nah, ulang tuncal luncat ke hareup. Nah. Walhasil annas salika yahtipu ala qalbihi anwarun ilahiyatun yu'abbaru anha bihadihil ibarat wa yatarotabu ala kulli wahidin samaratun wa fawaidu. Ayat tilu bahasa hiji syi'aul basirah, dua ainul basirah, tilu hakul basirah. Wabayana wang tuncalan dari kabeh mama tamat teh jeung mertelakeun sal musonib buki musonib annalladzi yan kasifu binuil awali sanyana perkara anu terbuka ieu perkara ku cahaya nu kahiji nyaeta ku syi'aul basirah ku eta ku sorot mata hati ku ilmul yakin disebutna ilmul yakin pengetahuan dikir la ilaha illallah pengetahuan la ilaha illallah ilmul yakin kaituna qarbullahi minka ku ayana aya sorot sinar mata hati nu tadi cara meraih sinar tersebut maka terbukalah deket ka Gusti Allah ti anjeun
dek waktu deketna da ibadah lagi murni ngagungkeun Gusti Allah teu hayang keuleuh ku jelema aya buahna tah wasamratu dalika jeung ari buahna ku cahaya nu kahiji wa natijatuhu jeung natijahna ku cahaya nu kahiji ku syail basiro muraqabatuhu ta'ala ngintip ka Allah muraqabah wal istihya minhu ngarasa era ku Gusti Allah ngarasa takut ku Gusti Allah hatta la yaroka haesun haka sehingga sieun Allah teu ningali ka anjeun dikala Allah larang ka anjeun. Jadi lamun ngalaksanakeun paraman teh sieun teu ditingali ku Gusti Allah. Urang kitu teh kira-kira. Kitu rek ngalaksanakeun paraman teh sieun teu ditingali ku Gusti Allah. Urang mah api-api teu ningali Gusti Allah teh dinyakeun. Naon sababna? Sabab lamun jalma ketika rek ngalaksanakeun paharaman aya rasa Allah ningali ka eta jalma ka anjeun, maka moal terjadi paraman teh. Moal ku berkara ibadah kan tadi. Dongengkeun tong. Seru teh ieu dongeng. Dongengkeun wae. Keun mae engko si angel basiroh wungkul. Ayo urang dongengkeun. Ngarti. Dongeng lain dongeng kisah. Menang ngambil dari kitab Tanbihul Ghafilin. Konon dulu di zaman Bani Israil ayah hiji awewe geulis. Walah, iya. Perek. Perek. Apa perek? Bondon. Bondon. Aduh, ya awewe geulis bijujuhna naonan. Tah, dina pantokna dimerekan. Siapa yang mau masuk 10 dinar. Masya Allah. Tarifna teh 10. Sadinar teh 8 gram. Sabaraha gram ayeuna? 1,5 juta kali 8 gramnya 8 gram teh sagrama kali 8 sabaraha? Kali 10. Sabaraha? 100 gitu. 100 merekna siapa yang punya uang 100 juta 120 juta silakan masuk. Kasih perek ketah. Ampun sih. Aduh, ampun. Jaba calik ngeteh caket lawang panto. Asistenna Asep Ompong tuh lain. Aya asisten aya. Cicingna dina hareupeun pan bari make pakaian molek. Seksi. Kermah putih warnana. Pakaian putih raksukan dalam merah. Coba bayangkan. Sudah kebayang can? Wah, Allah. Ngagoler, ngago. Setiap jalma anu ngaliwat kabeh kapelet. Kabeh pejabat kapelet. Nu melarat kapelet. Ajengan oge sarua. Ayo. Hayang kaeta teh. Oh, leuwih. Ieu mah ajengan. Asal liwat kalinya kapelet. Nek ajengan kota nu loba duit kapelet. Ajengan kampung nu mah teu boga duit eta kapelet. Ajengan kampung mah teu boga duit boga sawah jeung eme. Bener teu? Sawah eme ajengan kampung mah. Lamun ajengan kota loba duitna, Macekil. Eta di hiji waktu aya ajengan kampung tukang ibadah. Tukang ibadah lar ngaliwat. Ningali ka eta langsung lieur.
kapelet teu kuat hayang masuk dipaler-paler teu daekeun paler ningali rabelna 120 juta kudu ngajual naon urang balik teu kuat ngajual sawah jeung naon jeung domba eme dilarud cek duluna aa rek naon aduh teu kuat sia teh eta dijualan kebon omong teh kumaha aing we urusan aing ieu mah tong hayang nyaho teu tuh teteh tukang ibadah duha tahajud dinyakeun padahal mun rek tahajud jelema bakal terhindar tidinya urang lamun hayang terhindar kudu tahajud ieu mah tahajud edankeun duha dinyakeun ngadoa terus tapi kena pelet kena naon terpincut ku eta awe akhirnya ngajual sawah jeung kebon eme kabeh ludes tak dijual jang naon jang kaperek ieu Awak asep ompong kan? da ajengan sia teh teh assalamualaikum kaperek oga ajengan beda udah jeung asep ompong mah tara assalamualaikum siap artosna tosia tah ka asistenkeun artosna mah dibikeun tah artos teh ka asis blus we masuk ke dalam bener teu geus nangkarak we mas aduh langsung calik caketeunana tah eta geus mainnya ye geus main ditoel ku saha ku perek teh aa ngagibring ngadeg-deg gitu jelema teh kunaon cek perek teh kok geus mah ngadeg-deg kos kurang baheula diajar beger bener teh ngadeg-deg hai pias hai koneng mas kenapa mas aduh nyuk seruk eta mah nyuk seruk aduh itu kumaha jelema teh perek bingungan heuh bingungan ayo mas main tolong buka pintu aku mau keluar minta izin hayang kalau cek perek kumaha bahasa teu percaya teh teu boga pirin tinggal itu bisa memacana yeuh jalmi teh hayangeun ka abdi teh ngan teu boregan duit pedah mahal teuing tarifna meureun dari pantura mah ku 150.000 teteh juga aduh gula gamle kaos oblong teh aduh bojua segede tihu aduh aduh ieu mah 120 juta teu waranieun jelema teh teu aya ieu mah batu mah ai emas kumaha ieu kalakah ceuri idinan abdi kalau masalah duit anu susup mangga halal jang anjeun asal kaula di idinan kabur kabur mah ngagibring lah pias lai heuh mangga atuh ai teu kiat mas bade kabur mah kabur balik balik ka imahna tah geus di imahna nyang saya lain mikiran duit lain bu apa kadinya nya hanas duit main henteu lain ieu mah berkah ajengan mah deuleu cacing caku ajengan bareng aduh akhirna si perek kumaha eta jelema mending ngagibri jeung pingsan kakarek aprok heuh aing geus bararikur balen geus 200 balen kikituan teh ya Allah sakumaha dosana urang ieu nah
berkah ajengan mata ku aya kaasupan ku ajengan ku dae. Tapi ajeng lo ajengan cengos ajengan bener. Tah eta si perek teh kumaha ku berkah ibadah ajengan katincak tempatna sampaikeun kan hayang insaf hayang bisa ibadah. Halo urang dosana bisa kumahaeun ieu jabat teu bisa ibadah nek di teangan eta lalaki teh sugan-sugan daek ngawin ka abdi satuh. Allahu akbar. Engke abdi bade belajar ilmu agama. Tuh barokah naon cing. Kacincak ku ajeng. Arek kitu mal ibu. Aduh. Ampun teuing. Barokah ku ajengan wanya perek oge jadi sugan jeung sugan dikawin. Nek di teangan we nek belajar ilmu agama rumah sabodo gitu teteangan patung kau tuh kali yuk jika nu edan neneangan eta laki bari make cadar cek baudak mah nu gelo anyar nah kawas nu gelo sabab neneangan laki awe satu geulis eta neneangan laki itu lain ieu lain di abling-abling ku budak disebut jelema gelo sabayang ku hayang papangih da jeung eta lalaki. Lanjut aja nggak lain. Hayang papangih. Jeung ajengan teh sugan dikawin, sugan daekeun. Dikawal Pak Hawar-hawar manggih beja cek budak bae diiring jelema gelo. Tuh itu ngaranna nu bid anu mah. Assalamualaikum. Tok. Pek teh keluar dibukakeun cadarna. Kumaha ajengan sih. Wah! Pingsan. Aduh, tepar bahaya. Aing maksiat deui. Tuh, langsung maut harita keneh. Allahu akbar. Naon cing? Takut ku Gusti Allah eta. Aya kitu mah di dieu. Rasa takut ku Gusti, rasa era ku Gusti Allah, nu kapungkur teh tadi, terus ngareneng teh ngagoak langsung pingsan harita keneh dioyag-oyag teh oyag kabeh maut. Masya Allah. Akhirna eta kumaha si awewe teh waktu ini lakinya teh aduh moal tamat akeun bae kagokeun tuh. Maut ajengan teh. Nah, aduh, kumaha urang ayeuna jabah hayang kawin ka ajengan, hayang belajar ilmu agama, insafnya ieu di Bani Israil. Nanyakeun, aya dulurna eueuh. Nu jalu, aya adina teh lanceukna. Tapi sama-sama tukang ibadah. Mung kalau cumeos mah kuasa pompomung. Data ibadah urangnya. Hayang ka dulurna daek ibadah. Dedena atau acengnya. Sugan aya dulur. Katanya deui aya dulurna teh tukang ibadah teu, tukang ibadah. Langsung datang dilamar. Jadi tah daekeun gagantina. Alhamdulillah kawin. Langsung belajar ilmu agama. Dan gitu langsung ngalahirkeun 7 nabi. Masya Allah. Di Bani Israil 7 nabi lahir ti perek eta. Berkah naon cing? Berkah dicingcak imahna ku ajengan. Ngan ajenganana ajengan kaos zaman ayeuna beuki kan kituna. Itu coba. Nah, kembali ke masalah pokok. Tuh. Ya. Itu ajengan so. Wan natijatuhu dagetol ibadah. Ibadahna murni ngagungkeun ka Gusti Allah, teu hayang pangdagang, teu hayang naon murni ieu mah.
ngagungkeun ka Gusti Allah ikhlas bener-bener beli nyakeun ibadahna bari geus apa cara-carana timbullah sorot basiroh di dinya ilmul yakin wasamrotu dalika wa natijatuhu muraqabatuhu ta'ala wal istihya minhu buahna ku cahaya nu kahiji muraqabah ka Allah ngintip-ngintip tugas di Allah jeung ngarasa isin ku Allah hatta layaroka haesunahaka sehingga sieun teu ningali Allah ka anjeun haesunahaka sakira-kira Allah nyegah ka anjeun lantaran jalma anu geus sieun tuh teu ditingali ku Gusti Allah dikala terjadi maksiat moal jadi maksiatna lamun geus ngarasa sieun ditingali sieun naon teu ngarasa sieun tah sehingga sieun teu ngarasa ditingali ku Gusti Allah dikala terjadi maksiat lantaran jalma lamun terjadi maksiat raya rasa ditingali ku Gusti Allah moal terjadi maksiatna moal tah lamun geus aya syi'aul basirah sorot mata hati maka deket jeung Gusti Allah yashaduka nyaksikeun ka deket ka Gusti Allah sehingga buahna teh kitu muraqabah isin ku Gusti Allah sakira-kira saking layaroka haesunaka sieun layaroka teu ningali Allah ka anjeun sieun kitu haesunahaka sakira-kira ngalaksanakeun perkara nu dilarang ku Gusti Allah ka anjeun lamun mah urang ngalaksanakeun perkara ku Gusti Allah tapi ditingali ku Gusti Allah maka moal terjadi maksiat moal urang rek maksiat terjebak aya rasa ditingali ku Gusti buah tadi mah moal terjadi maksiatna lamun kumaha kieu aya urang mah nya ditingali ku Gusti Allah tapi dewe maksiat lain eueuh rasa teh mah eueuh nu kitu mah ngabengehkeun ka Gusti ngabegegan ka Gusti kalau urang teh mereka laksanakeun korupsi ieu mereka laksanakeun nyokot duit barang haram lamun aya rasa Allah ningali ka anjeun moal terjadi teu moal da sieun era begitu pula wala yufkiduka haesu amaroka jeung sieun Allah hilang ti anjeun haesu amaroka sakira-kira Allah marentah ka anjeun kana ngalaksanakeun tugas lantaran jalma anu teu kailangan Gusti Allah dikala ngalaksanakeun tugas ringan sabab anu ngalaksanakeun tugas lain urang tapi digerakkeun ku Gusti Allah tasieun teh kitu eta teh buahna ti mana tina syi'aul basiro ti mana sumberna syi'aul basiro tinu tadi teh ya encan bisa bukakeun encan teh ka Gusti Allah encan bisa bukakeun karena ku kuat-kuatna sinar mata hati eta sinar basiroh sinar sorotna dan nu bisa mukakeun mah engke mata hati beda deui nu bisa mukakeun mah mata hati dicontoh di ka awewe mah geus sakitu eta tah ku ayana eta jalma tukang ibadah contoh tadi ibadah murni ngagungkeun ka Gusti Allah dikala terjadi rek maksiat teh nah
boleh. Nah, ditingali Gusti Allah maningali bari bener-bener rasana teh. Heunteu. Lantaran geus aya sorot di dinya. Aya sorot mata hati. Birul awal eta ngaranna. Ieu teh mah bisa ngarasakeun da sareaga urang teh can tepi ka dinya nya. Heunteu. Hese ngarasakeunana. Nek terjadi maksiat teu tulus. Heunteu padahal mah tinggal der. Heunteu. Nu kitu pan anu ngajak nu geulis bari teu daek saon surga teh lin cek jadi dia pemujian. Si aul basyirah yashaduka kurbahu mingka kur sakitu da beak waktuna beres. Encan wa ainul basyirah wa hakul basyirah encan sakitu-kituna si aul basyirah yashaduka kurbahu mingka. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa taubatan qabla al-maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najwa wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaita rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nun Gusti pangeran abdi muga Gusti Rabbana masihan ka abdi kaalusan di dunya jeung kaalusan di akhirat. Amin ya rabbal wa qina adzabannar. Mugi Gusti ngaraksa ka abdi sadaya tina kobaran api neraka. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bighfirli wa da'i warhamna kama rabbayani shaghira.